Pasal mertelakeun pamakruhan salat. Seueur pisan pamakruhan dina salat sawarehna ngalieuk teu aya hajat kaya ngalieuk barangna bisi leungit sarta makruh keur salat nenggak ka langit. Malihanan dawuhan mitawali ngalieuk teh haram sareng hulaimi sareng numutkeun qaulna Syekh Adz-Dza'i tanggah kaluhur ge haram cara tadi makruh deui ku panon mere isyarat atawa ku biwir lamun taya hajat sareng bedas dina tempat anu kendor sareng sabalikna lamun taya uzur sareng makruh nulak cangkeng taya uzur margi eta kalakuan nu takabur sareng makruh salat gancang purat perot rukun oge ampir aya nu kaliwat sareng makruh peremun inggis cilaka henteu makruh mun teu inggis aya bahla tapi lamun aya gambar dina tempat pangsolatan eta peureum jadi sunnah dina ruku dina sujud makruh deui rapet beuteung kana pingping di lalaki sareng ngarapetkeun pepeteuyanana dina gigir dina ruku jeung sujudna sareng makruh lungguh cara anjing diuk sareng sujud cara gaok macok lauk sujud cara singa depa eta makruh sareng dina ruku handap teuing sirah sareng makruh manjangkeun tahiyat awal salian makmum kajeun salat ka awal sareng makruh nyorokeun ramo leungeunna jeung nguyupuk laer teuing di sampingna sareng makruh nyiduh ka hareupeunana jeung katuhu henteu makruh kakencana lamun nyiduh di masjid sing ati-ati bisi ngecret kana tempat anu suci sareng makruh nekenkeun sabelah suku dina nangtung kenca atawa katuhu sareng makruh
Salat bari nahan hadas kiih ngising atanapi nahan bobos sareng makruh mun geus hadir kadaharan sareng lapar jeung makruh bubudugulan sareng makruh make beber dina cangkeng anging lamun dipake magehan samping.